Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Jamaah pengawasan anu dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur hayu selalu senantiasa tong hilap urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafur anu mana dina dangat ayeuna urang masih kene tiasa kumpul sasarangan bersilaturahmi di majelis anu mudah-mudahan wasilahna kumpulna urang jalik sasarangan urang janten wasilah turunna rahmat maghfirah sareng kaberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sinareng salam mugia salamina dicurahkeun ka baginda urang sadaya yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para keluargana, para sahabatna sareng ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu jamaah pengawasan anu mulia, alhamdulillah muji syukur ka Allah dina damat ayeuna urang tiasa kumpul dina raraga belajar ngaos anu mudah-mudahan ngaosna urang dipasihan kamudahan kagampangan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nah hak leutik nyebutkeun kudu ulana nu naqus tapi nah nu naqus sod naqus nu naqussu alaika ain alaika naba'ahum naba'ahum mimpa yang ngarepan huruf B eta ngaranna ikhfa syafawi. Lamun hukum mimpae aya izhar syafawi, aya ikhfa syafawi, aya idgham mutama silain eta hukum mim. Lamun hukum nun pae karak aya anu ngaranna iklab. Lamun nun pae atawa tanwin hareupan huruf B nembe eta ngaranna iklab. Naba'ahum bil haqq. Lamun huruf qalqalah di ujung aya tasydid dibacana kudu ditanheulan bil haqq. Karena sebenarnya eta hukumna aya 2. Qaf gitu. Makanya pakai tasydid eta mencek urang teh mah tandanan ngaranna nu 2 teh di luhur leutik teh eta. Lamun aya huruf 2 jadi pangkat 2 berarti 2 kali 2 berarti hurufna aya 2. Nah, tasydid eta gitu. Mohon. Jadi eta nandakeun hurufna aya 2. Nah, gitu ditandi naon ngaranna di cirian ku tasydid. Nah, makana macana kudu ditahan ulah sekaligus. Lamun bil haqq berarti qofna hiji.
Nah, terus di tasdidna teka baca. Kan ya tasdidan berarti ditanya lah bil haq. Oh, nandakeun bahwa eta ya tasdidan. Lamun kurang dibaca bil haq berarti orang ngaleungitkeun hiji huruf Al-Qur'an. Nah, makanya dibacana kudu bil haq. Nah, tahan heula. Terus dina tabat dita. Seueur ari tabat mah sok urang pake baca ngan dina salat teh eta. Lamun kena mun terang etanya bahwa cek lamun urang netak lina kanu ngabatalkeun lamun bacaan salatna model kitu mubarakah tong hilap. Tapi lamun urang terang gitunya bahwa muslah najan salah ge cenah teu naon imamna eta mah sunah ieu kan maca susuratan mah lamun Fatihahna anu salah nembe eta mah urang kudu terang nya eta mah memisahkan diri urang nya artina mubarakah salat sorangan. Ada eta mah kapan bacaan naon ngaranna susuratan aya anu ngabatalkeun kana salat aya anu teu ngabatalkeun kana salat pendapat. Ada eta mah urang cenah geus eta mah sunnah teu ngabatalkeun teu nantos salat, aya teu ngabatalkeun teu naon, nya berarti urang nyantos megang nu eta. Tapi ceuk Syekh Nawawi mah nya karena salat eta ibadah diantara nak baca susuratan eta adalah hukumna sunnah ketika lamun maca dina naon ngaranna urang dina salat maca Quran laju salah lamun terang kana ilmuna jeung dari bari ngahaja eta tetep salatna henteu sah. Lamun teu apal buku teu apal kumaha teu apal tin bata tin teu satin teu pokona macana kitu nah eta mah lanjut teh mah gas aya kumaha teu apalnya jika urang sasar pannya teu apal teu atuh lanjut bae beras gitu kalau mun di jalan tol kana mun eureun bahaya tabrak diburi teh mah lanjut baheula ke lamun aya pintu keluar gerbang tol keluar kara keluar itu contohna logikana. Nah maka dina eta urang lamun huruf qalqalahna ayat tasdidan macana kudu bil haq. Soalnya dianggap sepele tapi berdampak besar. Nah maka perlu diingat dina. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Kecuali lamun diwasolkeun tabat yada abila bi wa tabbama tam lain deui kan dibaca na wa tabbama lamun deuk waqaf wa tab terus tanda waqafna di luhur aya huruf qaf lam jeung ya aya eta singkatan tina al waqfu aula diwaqafkeun leuwih utama eureun di dinya lebih utama. Terus lamun nun aya tasdid dan gunakeun dua harakat innahum ta imam mimpa yang ngarepan huruf p eta ngaranna izhar syafawi izharna banget kudu langsung aya izhar syafawi lamun izhar syafawi mimpa yang ngarepan huruf sareng p. Nah izhar syafawi eta kudu langsung kudu dibaca lagi ya innahum fit ulah innahum fit. Nah lamun kitu eta deui lamun terang nah eta salah. Nah jika dina Al-Fatihah ayat mimpa ngarepan huruf wawu eta izhar syafawi kudu langsung ya contohna ghairil maghdubi alaihim wa langsung ghairil maghdubi alaihim waladhdallin langsung ulah kieu ghairil maghdubi alaihim wa. Nah lamun apal eta Al-Fatihah salah baca eta wungkul atuh teu sah sakitu dong palmanya ghairil maghdubi alaihim wa itu doang sakitu teu sah be salatna mohon. Nah makanya ketika aya anu moal kitu tah nya eta silahkan salatna diperbaiki itu. Makanya kadang-kadang sok aya jelema urang dah diantarana kunaon cenah urang mah STMJ salat terus maksiat jalan sing orang salat urang berbacak-acakan nya tah nya teh istilahna STMJ
Sholat terus maksiat jalan. Tadi teh orang mah sholatna loba acak-acakan. Sakit tuh bela padahal mah. Oke, kurang perhatikan lah. Nah, nusok maca eta lah baik dina ketika tahlilan, ketika maca yasin, ketika anu pas waktu sholat gitu, ketika baca naon belah tamah. Pokoknya anu baca bahasa Arab deh. Kurang perhatikan huruf mim pae ngarepan huruf waw jeung pe eta izhar syafawi, izhar banget artina jelasna kudu jelas ulah ditahan-tahan maksud lamun izhar bungkul tah eta mah karek teu kudu langsung artina ya teu kudu rada buru-buru lah gitu slow motion gitu curang tah mah nya ari ieu mah ngarepan huruf eta izhar syafawi. Jika iya nu tadi teh innahum fits ya teh bae tangarana hangos fits ulah fit. Nah aya anginan setik mah fits tapi ulah jiga sa ulah sampai fit. Nah tapi lamun tekna henteu paeh mah ulah. Nah lamun tekna hirup ulah aya anginan. Kadang-kadang sok ayanginan bagai kaum lamun sok nyanyi atau dangdut segala nanti nyorok masuk itu nya sujud cur itu baik ulah teh mah teh bae geus kecuali mun teh na pae nah karek tiga ya fits ayanginan nah lamun teh na hirup mah teh atawa huruf teh biasa gitu geus ulah angin-anginan gitu. Terus innahum fityatun marbutona ayat tanwin pes di luhurna ngarepan huruf alif eta ngarana izhar fityatun izhar eta jelas fityatun alifna jabarna nangtung eta ngarana mad bada. Nah, lamun setiap aya alif di awal kalimat jabarna nangtung. Nah, pokoknya mun mad badal inget kana alif, soalnya kan cirina nangtung, badal eta pokoknya awal kalimat anu hurufna alif, anu jabarna nangtung. Segitu bela supaya gampang diingat. Lamun lain huruf alif nah walaupun di awalna eta jabarna nangtung eta mah lain mad badal masih disebut mad tobe gitu. Ari mad badal mah pokona mah terjadina hanya karena huruf alif dua alif jadi satu nah eta ngaranna mad badal karena asalna amanu asluhu amanu nah asalna amanu karena lamun kurang dibaca innahum fityatun amanu pantengeunang eta mah fityatun amanu tuh gitunya amanu asluhu asalna amanu gitunya dipijen huruf hamzah anu kadua eta kudu kedan kuning al-qur'annya salah sakitu geus lalieur lah pokona mah asalna amanu amanu aya waw pae panjang adu harkat eta ngaranna mad tabai amanu bi rabbihim tak mimpai ngarepan huruf waw deui eta ngaranna izharna izhar syafawi tah huruf tadi ngarepan huruf pe nu ngarepan waw mimpai ngarepan pe jeung waw jeung pe eta ngaranna izhar syafawi dibaca kudu langsung bi rabbihim wazid zai wazid aya dal napa eta ngaranna qal wazidna mata baik wazidnahum hudahum him mimpai ngarepan huruf ngaranna izhar nah eta ngaranna izhar. Nu ieu mah izharna izhar doang. Nu tadi mah aya izhar syafa. Ieu mah izhar doang berarti dibaca nanti langsung wazirnahum hu untuk kudu lanjut kudu langsung digas nya. Jadi biasa baik gitu. Wazidnahum huda. Gitu. Terus huda eta mad iwad panjangna dua harf. Nah eta panjang pondokna
Terus ayeuna urang kana arti kana terjemahan kana isi kandunganana wallahu alamu bimuradihi bidzalik. Nahnu naqussu alaika jab Allah nahnu kami tos nyeritakeun kami ka anjeun ya asyrafal khalqi ya Muhammad naba'ahum bil haq ay ala wajhi sidqi kisahna ceritana ashabul kahfi kalawan sabenerna tegasna ala wajhi sidqi tegasna mah ngabenerkeun. Jadi kisah ashabul kahfi yang minggu-minggu 2 minggu yang lalu kurang tos diceritakan kisah ashabul kahfi kisah pemuda anu pada beriman. Terus innahum fityatun sanya ashabul kahfi teh nyaeta para pemuda ay jama'atun minasyaban tegasna mah golongan tina golongan para pemuda. Eta ashabul kahfi para pemuda anu amanu birobim anu iman eta ashabul kahfi kana pangerana bitahqiqi la bitaklidi kalawan sabenerna kayakinana la bitaklidi lain kalawan pipilueun. Jadi lamun masalah keimanan eta teu bisa taklid, teu bisa pipilueun. Fikih mah bisa, salat mah bisa, ngalaudu bisa. Urang nanya nya contoh ka budak leutik we contohna. Kok wudunya begitu? Kan ngikutin mama. Kodunya salatnya begitu kan ngikuti ayah. Contohna. Ya, jika orang ditanya, pan salat kitu, buka teu apal urang manurutan kolot baheula beja kieu gerakanna. Boleh, walaupun kurang bagus. Sah bae, sah ari bener mah. Teu nanaon. Tapi masalah tauhid, lamun aya anu nanya, nya contohna ari pangeran aya di mana? Lamun ditanya kitu urang. Pangeran aya di mana? Jawaban urang naon eta? Eta mah jawaban masing-masing, teu bisa cek ustad. Teu bisa cek kiai, teu bisa cek guru. Eta urang kudu boga keyakinan. Coba urang tah, pangeran di mana? Ya pangeran butuh kana tempat. Gitu nya, bahwa Allah mah bersih suci tina tempat. Ulah sampai cenah eta cenah aya dalil bahwa Allah eta aya dina aras eta menandakeun bahwa Allah itu maha tinggi. Gitu, Allah itu maha agung. Nah, terus nadai ketika orang ditanya cek sa Allah hiji. Yakin teu aya Allah? Lamun orang ditanya, yakin teu Allah aya? Yakin. Aya teu aya cek sa? Cek ustad keur pengajian. Teu sah eta. Teu sah. Makana masalah keimanan mah teu bisa taklid. Nah, nya jadi makana eta anu naon ngaranna anu sifat 20 teh eta wujud qidam baqo mukhalafat lewat isu sampai terus sampai kana nu 50 kan mustahilnya kemudian kan wewenangna wajib di rasul mustahil di rasul jeung wewenangna hiji eta mah kudu masing-masing ngayakini teu bisa taklid dan teu sah lamun taklid. Nah, makanya di dia oge dijelaskan bitahqiqi la bitaklidi. Lamun urang taklid pipilueun eta gampang goyang. Ya, karena urangna pasti moal yakin. Pasti karena urang nageh eta bagaikan ranting di atas air sungai. Ya maksudna babagi ka babawa ka mana bae ge. Karena jero hatena kayakinana taklid pipilueun. Makanya lamun ciri jalma anu gampang pipilueun diajak kaditu eta berarti keyakinanna masih kurang. Ya walaupun hati itu lebih dalam daripada lautan samudra tapi kan cirina. Ciri jalma anu keyakinanna masih kurang bagus eta cirina jalma babari diajak kadituna. Maksudna nu kurang bagus lah gitu. Diajak maling hayu, diajak ngaji hayu gitu. Diajak ngadomblang hayu gitu. Terus terbuka pendirian. Nah, makana sekali deui bahwa masalah keimanan, masalah tauhid teu bisa taklid, teu bisa taklid eta pipilueun. Nah, teu bisa. Teu bisa pipilueun. Jadi kudu aya dina hate urang masing-masing bahwa Allah eta wujud, Allah eta aya. Yakin cek urang.
Teu bisa cek batur deui nya, walaupun di awal nama orang ketika belajar wujud ki damba kok keur baheula ke sakola agama bisa eta tisa diajaran ku guru baheula. Nah, wasilah nama boleh, tapi ketika orang sampai ketika tos orang mukalaf tos pada dewa tos pada balik, orang kudu ngayakinkan masing-masing bahwa eta mah keyakinan saya. Guru mah hanya ngabejaan doang. Itu tuh bisa ngajawabna eta dengan bahasa ecek cenah. Nah, jadi ulah sampai ngajawaban masalah tauhid ecek cenah deui. Pokoknya eta mah ceksa atau cek abdi lah. Man Allah atuh aya itu buktina aya matahari, aya langit, aya alam dunia, aya segala macam kan eta cirina aya Allah cek urang masing-masing eta. Teu bisa cek batur deui, teu bisa cek ustad gitu, bisa cek guru, teu bisa cek kiai, teu bisa. Nah, makana Ashabul Kahfi eta keyakinana kuat. Gitu, sehingga walaupun manehna diancam dek dibunuh karena memang keyakinana keimanana eta bitahqiq. Kalau nusa bener-benerna lain pipeuleun ngan tuturut munding siga batur. Cek anu eta tah Ashabul Kahfi nu tujuan teh. Keyakinana masing-masing. Nah jero hate henteu pipilun cek seeta. Jadi mereka itu masing-masing mempunyai keyakinan dalam hati. Lain pipiluan. Kemudian saterasna wazidnahum huda jeung nambahan kami kan Ashabul Kahfi hudan kana pituduh. Jadi jelema lamun tos boga keyakinan masing-masing eta bakalan ditambah ku Allah. Ditambah naon? Hudan hidayahna. Jadi lamun jelema nu yakin di jero hate mah eta insyaallah menang hidayah, insyaallah menang cahaya, insyaallah gampang dituduhkeun kana kahadean. Nya, lamun jelema tos boga keyakinan masing-masing. Masalah nama di urang karena tauhid ge kalobana mah masih kana tuturut munding. Makana hidayahna hese. Makana mun ngadengeun pangajian eta panas ceulina. Ya karena di dina ge keyakinan kosong. Mohon karena hese keyakinan teu aya. Tah makana eta tanggung jawab orang tua masing-masing ketika peuletik. Ketika keur alit, adi geus gede mah hese di bejaan. Tah makana ketika keur leutik nya kurang diajaran tauhid, diajaran tentang Allah, diajaran tentang keesaan, diajaran wujud kidam bako, sifat-sifat Allah kurang di sekolah agama keun di pasantren keun. Eta tujuan nama supaya ti leutik manehna boga keyakinan, boga keimanan. Bahkan ngecek Syekh Zuban mah awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Pertama kali yang harus diyakini oleh manusia dipelajari itu adalah tentang ketuhanan sampai dia yakin tentang Tuhannya. Makanya saterusna deui cek Kanjeng Nabi, man aropa nafsah faqad aropa robba. Nah, lamun urang engke natos kieu-kieu kitu urang mengetahui jati diri masing-masing, ya, engke urang insyaallah bakal sampai yakin mengenal Tuhan urang. Nah, jadi nu pertama cek saya Zubair mah, makan para ulama perdebatan, nu pertama kali wajib belajar mah eta cenah ge tauhid. Cek ulama fikih mah atuh tauhid ge teh endah lamun teu fikih, cek ulama fikih mah atuh fikih heula. Tah biasa bae para ulama ge ada perbedaan. Jadi lamun ada perbedaan eta teu jadi masalah. Selama aya dasar hukumna dan ada yang membolehkan. Ulah sampai orang nya karena satu pendapat nya padahal mah pendapat yang lain juga ada yang membolehkan. Eta ngaranna hayang menang sorangan. Kenapa ada perbedaan? Karena masing-masing manusia itu beda-beda, ente sarua, beda hulu, beda watak, beda gedena, beda letikna, beda bentukna, atau pemikiran kahayang lagi beda. Kenapa? Jika posisi anu petani, nya model anu, eta pemikiran pasti beda. Ajeng tukang ojek, ajeng guru, atau ajeng anu gawe di kantor beda. Maka ada perbedaan. Entah disitulah nanti orang memposisikan masing-masing dia ada di mana posisinya. Mereka dia melaksanakan seperti itu. Contohnya mazhab Hanafi jeung mazhab Syafi'i bae dina masalah jual beli nah lamun mazhab Hanafi mah naon ngaranna masalah bab muamalah jual beli nya eta boleh makan heulan karek bayar nya terus deui sigot naon ngaranna ijab qabulna itu yang cukup ada bahasa yang penting nuhun oke. Jadi tapi lamun mazhab Syafi'i kudu ijab qabul
nampi mengical, nampi meser. Kunan sebabna karena Imam Hanafi itu adalah ya dia mah pelaku pembisnis, tinggalnya dekat pasar. Sehingga dia mengambil keputusan sesuai dengan pengalaman dari kecil dan pengalaman lingkungan sekitar. Kumaha sebabna nentukeun kitu? Manehna mah di pasar nyaho di pasar kumaha riweuhna. Lamun eta jual beli cek mananan ngaranna Imam Hanafi, ulah menjual beli, nampi ngical, nampi meser, nampi ngical. Waduh aing lalieur, encan kudu ngembalian segala macam, pusing kana ulu. Benar teu? Tamana kita harus paham naon ngaranna khazanah ilmu pengetahuan eta di dinya. Jadi karena orang mungkin boga keyakinan bahwa Islam itu indah dan mudah. Islam itu tidak susah dan menyusahkan, tidak. Nu menyusahkan eta karena kurang pengetahuan. Di pasar mah jabi ge pernah dagang di pasar. Loba mau meuli nya urang nampi misal, nampi meser. Waduh pabelit papiu. Encan kum hitung can yo papiu. Maka bedinya mah geus taklinan lah karena Imam Hanafi lah. Kerame mah kelamun kerehe, nah makanya itu. Nah jadi disitulah letak perbedaan pada ulama itulah rahmat. Sayang kanyurunya karena orang, lamun orang kekeh contoh model gitu belah, orang kudu jual beli, orang kena rungsing pusing, tamakana al itilafu rohmah didinya karunya karena orang bisi rungsing, orang bisi pusing. Nah jadi samsulan deui naon ngarakna perbedaan jeung deui naon ngarakna beda-beda pendapat para ulama eta teh rahmat ngan urang sayangna henteu apal kana dasar hukum jeung deui lamun aya anu ngameunangkeun eta urang boleh urang menyesuaikan diri wazidnahum huda bi ansabatnam alamakan alaihi minadin tegasna mah kalawan yen tanetepun kami kan ashabul kafi kana naon alamakan alaihi minadin anu aya dina eta diantarana bagian tina agama. Nah jadi lamun tina bagian agama insyaallah bakal dimudahkeun diberi hidayah tina bagian agamana. Nah lamun urang yakin benar cek orang sorangan eta insya Allah bakal diberi hidayah ka mana? Hidayah tentang seputar agama eta kan luas kabeh ge atuh diantara bagian tina agama naon atuh bagian tina agama coba gawe aya diatur bab muamalah nanti no gawe di kantor mah cenah eta mah lain syariat Islam kumaha anjing khalifah pertama Kangjeng Nabi ngajarkeun jadi pimpinan bukan jadi presiden bener teu Kanjeng Nabi kan jadi pimpinan, jadi presiden. Abu Bakar jadi atau mun kuari menjadi presiden. Dan sebutan apa khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi mun aya jelema nu ngaharamkeun kana pemerintahan, itu berarti Nabi haram berarti ngajarkeun nu haram. Bener? Nah, makanya orang kadang-kadang ya ditipu jeung diolok pas waktu zaman penjajahan Belanda. Sampai abi ngadang ti guru. Bahkan aya cenah nu haramkeun Ucin gabung ke pemerintahan mah haram, gaji lagi haram. Nah, sing horeng mangolok, non ngolok kieu cenah gitu guru mah supaya jalma-jalma anu pintar, jalma-jalma anu bisa eta tergabung ke pemerintahan. Laju ke di pemerintahan etanya dikelolana ku jalma-jalma teu aren atuan kana watu acok adul kabeh. Padahal kan urang sebagai masyarakat najan kukumaha kan nya, tetap kebijakan pemerintah itu adalah karasa kumaha. Kumaha kita tetep tuh. Nah, makanya ulah sampai orang anggo pendapat anu hiji wungkul sementara pendapat yang lain itu salahkan. Jadi orang memposisikan diri di mana orang ayana, di mana orang cocokna, tah eta orang milih didinya. Berarti orang kudu bisa beradaptasi dan mengambil kaul, mengambil keputusan, mengambil pendapat yang sesuai dengan diri kita masing-masing. Mudah-mudahan aya manfaatna mun aya kata-kata nu salah keun maklum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum